Pangkeun nami Abi Mati Rizky Muktiawan. Di dia bade nyaritakeun dongeng tentang sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalanangka. Jaman baheula aya dua sobat anyar keur sarare di sisi leuwih. Dina tangkal Kiara. Sakadang monyet sare dina dahan anu panghandapna ari sakadang kuya sare dina sela-sela akar Kiara. Henteu pajauh. Maksudna sangkan bisa ngobrol memeh sare atawa bisa silih beuingkeun mun aya nanaon. Ari keur duanana sarare tibra tengah peuting sakadang monyet nyaring tuluy ngageroan sakadang kuya. Sakadang kuya ieu sakadang kuya hudang sakedeung. Aya naon sakadang monyet? Uing ngimpi manggih tangkal nangka. Buahna mani leubeut. Di mana? Di tengah leuweung, tapi dina impian teh dituduhkeun lebah-lebahna oge. Keun isukan urang teang. Ayeuna mah urang sare deui we da peuting keneh ceuk sakadang kuya. Ngadenge jawaban kitu, sakadang monyet sare deui. Meuni duger ari sakadang kuya mah rada hese kana sare deuyna teh. Keur kitu kadenge jan onye ngalindur cenah. Isuk mah rek ngalanangka dina diala ku sorangan da sakadang kuya mah teu bisa naek. Di dahar kabeh ku sorangan, sakadang kuya mah teu ku uing moal dibere. Ngadenge kitu sakadang kuya ngahuleng mikiran caritaan sakadang monyet tuluy neangan akal. Sangkan teu kalicikan ku sakadang monyet. Kanajan lila ulangna tapi teu burung kapanggih oge. Geus kitu mah reup bae sakadang kuya teh sare deui. Isuk-isuk wanci carangcang tihang sakadang monyet geus hudang crut turun tina dahan tempat sarena. Tuluy bae ngaguyah-guyahkeun ngahudangkeun sakadang kuya. "Ye sakadang kuya, hudang hayu urang neangan nangka tea," ceuk sakadang monyet. Sakadang kuya hudang nololkeun sirahna pok ngomong, "Ke atuh sakadang monyet ayeuna mah isuk keneh. Engke mah bisi kaburu diala ku batur. Apal henteu jalanna? Puguh we. Da di impianna teh dituduhkeun lebah-lebahna. Hayu atuh." Pring eta dua sobat anyar teh indit ka jero leuweung. Inditna teu bisa gancang sabab sakadang kuya mah leumpangna boyot. Kira-kira wanci pecat sawat kakara nepi ka nu tujuan. Nya we henteu salah. Impian sakadang monyet teh di dinya aya tangkal nangka sagede beuteung munding. Buahna leubeut tinggarayot dina dahan-dahanna. "Sok-sok atuh geura naek, ulah ngahuleng bae," ceuk sakadang kuya ka sakadang monyet. "Ke heula, gampang naek mangan uing teh teu nyaho kumaha cara ngabedakeun nangka anu geus asak jeung nangka anu acan asak," ceuk sakadang monyet. Sakadang kuya seuri leutik ngadenge omongan sakadang monyet. Asa manggih jalan pikeun menta akalna anu meunang mikir tadi peuting. "Gampang atuh ngabedakeun mah ditepakan. We lamun sorangan plek-plek tandana eta nangka geus asak, lamun sorana pluk-pluk artina eta atah keneh," ceuk sakadang kuya. Henteu talangan deui, terekel sakadang monyet naek kana tangkal nangka. Gugurayangan ceuk pikirna. Si kuya mah rek dibere kanu aratah bae ari anu arasak keur uing. Rek didahar ku sorangan, terus nepakan nangka nu ngagarayot anu sora plek-plek dirawatan ku manehna ari nu pluk-pluk mah dipurakeun bari ngagorowok. "Tah, uya mere nangka pek we dahar ku sorangan lamun hayang nu asak naek ka dieu," cenah. Sakadang monyet tuluy ngagogorogotan nangka dina luhur tangkal. Leungeunna sungutna malah sukuna oge pinuh ku geutah. Ari sababna nangka anu didaharna teu nangka atah. Sakadang monyet teu nyahoan nya saenyana nangka asak mah lamun ditepakan teh sorana ngagepluk lain ngageplek. Ari ret sakadang monyet ningali ka handap ka tembong sakadang kuya keur ngalimet bae ngadahar nangka asak. Karoneng jeung seungit deui malah nangka
teh hampir beak tinggal jaramina jeung sikina anu balatak sabubunderana. Sakadang monyet kacida kagetna geus teu bae boga rasa nyen manehna geus kabelejog ku sakadang kuya. Buru-buru manehna tuturubun nyamperkeun ka sakadang kuya. Sakadang kuya mah tungteungeun nangka asak di dahar ku sorangan, cek sakadang monyet. Apan ieu oge pamere ti sakadang monyet, da uing mah teu bisa naek tembal sakadang kuya. Cing anu urang ngasaan nangka asak da anu di dahar ku uing mah nangka atah. Tah aya samplung deui, cek sakadang kuya. Nangka anu samplung deui teh dicokot ku sakadang monyet tuluy di dahar. Nya ngeunah amis kureueut sakadang monyet ngatung teureuyeun menta deui ka sakadang kuya puguh da geus beak. Sakadang kuya kawas lain jeung sohib bae, cek sakadang monyet bari jamedud tuluy lumpat terekel naek kana tatangkalan. Indit ninggalkeun sakadang kuya, sakadang monyet teh pundung toyohan mah. Saenggeus kitu mah sakadang kuya oge balik ka tempat aslina leumpang beuki ngadedot bae lantaran beuteungna seubeuh teuing ku nangka. Sakitu wae anu tiasa abi dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.